Masuk, Mak. Ah, Tuh. Kon ngariung yo. hariung naon? Biasa, terus panen suuk, oi koy yo jeung si kopi enak. Beneran atuh euy, eta suuk. Masuk. Arek ulin teh. Nek, ayo nek kon sok nek. Sok. Oh. Sok atuh mang dahar mah, nuang sok. Oh. Asa kurang loba ieu teh euy. Coba kot hanut kene. Hanut kene sih yang ini. Iya sok. Nah itu. Euy kot hanut mang. Kan kopi na tuh. Nya sok. Panas kene. Naon jang? Namut payung nih lah itu. Terus jodoh ya biar bisa kehujanan. Nya ke heula. Ieu jang, ada balikeun nya payungna hiji-hijina pati ngaji. Nek. Kela nek ke mana nek? Ngaracai jang. Ieu nek. Balikeun payung. Bu, si yo payung pujat kieu dibalikeun kieu geuning budak teh cenanya. Ka ieu lo teuing. Kapan sah tadi cek nenek cenah kudu dibalikeun lin. Peta kopi sih balikeun. Lah dibalikeun maksud nenek mah dibalikeun tadi dibalikeun kieu ieu. Ah. Kenapa kopi nanda eta mah? Eta yo budak. Hah? Yang balik lah sebulit ek mani bungan kok nyarong wae HP. Iya nam. Jung. Astagfirullahaladzim. Kakak mana suuk? Aku pengen balik nih. Imut cukup urang. Aduh, gara-gara main HP. Dengarkan HP tuh dura. Yang dah remi. Emang imat yang gelisah sementa. Nah, ini parah nih. Kenaon teh tanya harapan piring kosong. Kemaraban hayam. Oh. Lain hari ieu naon teh urang engke rencana urang rek ka mana engke peuting euy. Batur mah cenah ngaralajo poli cenah teh batur mah. Heeh, pokok nu poli itu rame. Oh, Kemana tuh? arek dia ek mulang teh di kebon dia mah. Urang mah. Terus sing para rugo atuh ieu waktuna. Neng manek ngomong. Nama di mana? Oh, arek mulan ling. Budak masih ngamuk, mulang ling. Lain da kudu para rugo heula ieu acara poli urang engke ek di jam sabaraha.